kahiji masa cepet as-sanah kasyahri wa syahru kasab wa samakal yaum kasah as-sa'ah kal dakik atau daki maka itu. Nah, setahun ko sebulan, sebulan ko seminggu, seminggu ko sapoe, sapoe ko sajam, sajam masa kumaha okos melem daun korma anu garing. Peratak beres. Perasaan urang di akhir zaman, engke cakang jeung Nabi perasaan manusia di akhir zaman geus deukeut datang Imam Mahdi, neta teh cepet jasa. Kuari geus hampir kabehan nyaritakeun cepet. Sabada ki musannif nyaritakeun tentang syarat jadi pemimpin nu jumlahna aya 10. Kahiji syarat jadi pemimpin teh kudu beragama Islam, status muslim teu meunang kafir. Wa kudun mukallaf temenang budak letik temenang muedan ilu kuduran merdeka temenang kasipatan kuroki amat hamba tebedak opat jakaron kudu lalaki ulah cewek ulah awewe gesing hade lamun geus diulah berarti bakal namun dipilih nimbulkeun karusakan tur nu milihna doraka. Sing hade nu kamari pernah milih awewe kudu ditobatan. Oh cuna temu kiai meureunanan tama nu ulah ge cak kiai di kulon ulah ge imam salat awewe imam pamimpin mah teu naon sakeun oh kiai ongkoh nyana maca kitab tilok berarti kiai si tilok baca kitab macana Quran lain kiai teh kuyai munnya ge maca kitab ita baca tazakaron. Jadi kiai pan di negara urang mah lain negara Islam, negara demokrasi sarua. Ketika urang berhadapan jeung masalah eta, urang babagi supaya ulah terlalu jero teuing kasalahan urang. Geus masalah demokrasi nyeun kasalahan meleg-meleg atuh ulah keun beta mah nyeun aturanna demokrasi urang kuari mah ulah terlalu ketiban tangga jatuh ketiban tangga jadi rengsek teman kayak gitu bara jatuh doang teu ketiban rada deres bae paling ringsek doang geus nah jadi urang ulah sadajan di negara demokrasi ulah dipilih awewe aja nyelamatkan diri orang baik. Si aya kiai anu ngajakan, oh kiai geus mangga jang kiai bae teh mangga. Nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim, kiai bae di kitu. Sia, aing mah hiber. Geus beres. Ulah sok sia. Mejeuna ulah sok ka kiai badal kos kitu mah. Kiai kudu disoan badal kos itu. Sia goblok, kiai lebih goblok. Tolol tungtuna turut begeun kiai. Aduh, ampun. Kelima kudu bangsa Quraisy maksudna aya benang merah jalur kepemimpinan kudu boga jiwa pemimpin. Mun teu boga jiwa pemimpin rusak negara, acak-acakan. Kagenep adlan kudu nu adil benar-benar teu mementingkeun diri sendiri nyana siap untuk membangun bangsa jeung negara aya tanda-tanda keadilanana sebab kadeu kurang hiji mun naik mobil kacana tilok ditutupan mana coba teangan pemimpin anu teu nutupan kaca malah dua mun boga rokok nyana teh kadeuleu masyarakat hayang ngarokok
kajenting nyana tengah rokok-rokokna dibikin ke masyarakat. Tah eta kan ngeunaheun kana hatena. Menang we satahun pajakna dicokot, rokok dibikin pajak dicokot. Bloon. Nu jelas kudu adil. Urang neangan adil hese. Ketujuh mujtahidan. Pinter berarti. Sebab itu negara lain desa-desa acat. Berarti loba konflik anu kudu dipecahkeun permasalahan anak. Nyana teu kudu tuh nyatanya deui. Andai kata nanya hanya sekedar perbandingan jeung ilmu nu aya di otaknya anak. Supaya lancar ieu negara kudu mujtahidan. 8 sujaan kudu gede wawanen gagah. Ulah nu pelye-pelye gagah ngindaheun urang boga pamimpin nu gagah. Kumis gede mantap. Hehehe janggotan, wah cambangan. Jadi urang neuleuh tanjak ge asana betah urang. Barang neuleuh presiden atau raja urang, ya ini mah beti kali. Eueuh kumisan, eueuh janggotan macam ulah datang ka kos kitu. Teu bagus. Mun kunjungan ke Arab bisa didungling eta. Sujaan kudu nu gagah. 9 zaroin yang kaharep sing ade yang kaharep si ayang ke kaharep jang diri urang bae salamatkeun tanggung jawabna ke di akhirat orang bakal ditanya engke ieu mah nu geus mah geus bae geus tanggung ka neraka geus nu geus mah geus ieu nu endek bae nu endek. Nah deuleu ku urang mana nu gagah lalaki geus menaya hae we ulah lalakina nu gagah pinter eta nu dipilih ku urang. Kajen nyalametkeun diri urang bae eleh menang sabodok aing mah geus sakitu ta pemikiran aing teh ya lantaran engke ditanya di akhirat. Jehe kumaha gitu. 9 zaroin ngabogaan pemikiran nu luas, wawasan anu jero nu luas sebab negara. 10 boga dedengan sempurna dedeluan sempurna ucapanana sampurna hartina teu balelo ulah ro jeung al sarua cadel ngaranna mal beres atuh ro jeung lam kudu beda ro lam lamun akur engke teu bisa. Sifat anu wajib di Allah kesifatan ku sifat basol ro basol pannya naon cadel jadi basol ro lain l tungtuna dikurangan sifat wajib di Allah sifat baso pan baso aing re teu bisa lam salah mending baso kan jadi salah tuh. Gitulah persyaratan jadi pemimpin. Imamul Azam, presiden, raja, atau di bawah dunah, yakni gubernur, bupati, camat, lurah, termasuk RT. Itu raja RT sakarajaannya anak sa RT. Urang jadi takeun RT raja atuh pakai celana pendek pada RT. Raja kuari deuk nyaritakeun kasahanana jadi imamah kumaha ieu sahna nyana jadi pemimpin seseorang anu memenuhi persyaratan 10 tadi sesuai dengan kriteria anu tadi nyana bisa sah memimpin bangsa kutilu perkara. Nomor kahiji wa tan'aqidul imamatu bil bai'ati wa tan'aqidul imamatu bisa kabundel nyangred sah maksudna
jadi pamimpin sifat pamimpin yakni imam presiden gubernur bupati bil bai'ati ku bai'at di bai'at di zaman baheula pertama nu di bai'at ialah Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Pertama nu di beat jadi pemimpin adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Seluruh sahabat anu ngabogaan wawasan anu sampurna berpangkat ijtihad mujtahid berbagai kelompok tina kelompok dicepol untuk mengesahkan kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Datangkeun Sayyidina Abu Bakar bari Sayyidina Abu Bakar mungeun Sayyidina Abu Bakar mah. Cerik Sayyidina Abu Bakar ketika dipilih jadi khalifah embung. Masya Allah, sarua ketika Sayyidina Umar ge di beat jadi pemimpin sarua sediheuh Sayyidina Umar lantaran sarua jeung ngangsongkeun diri ka seuneu. Nomor kahiji di beat lain hayang di beat tapi masyarakat tokoh masyarakat ngabeatnya dijadikan pemimpin. Mentek dituk Kangjeng Nabi tanda akhir zaman geus deukeut datangna Dajjal. Nomor kahiji masa cepet as-sanah kasyahri wa syahru kasab wa samakal yaum kasah as-saah kal dakik atau daki maka itu. Nah, satahun ko sabulan, sabulan ko saminggu, saminggu ko sapoe, sapoe ko sajam, sajam masa kumaha okos meuleum daun korma anu garing. Perat beres. Perasaan urang di akhir zaman engke cak Kangjeng Nabi perasaan manusia di akhir zaman geus deukeut datang Imam Mahdi neta teh cepet jasa. Kuari geus hampir kabehan ya ditakeun cepet. Kahiji. Disusul kedua yang mukjizat Kangjeng datang ka kos kitu teh nyaritakeun masih kana jauh ribuan tahun ku Kangjeng Nabi geus dicaritakeun. Di akhir zaman sabada terasa cepet ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong. Cuaca genjlong teh artina nu ngaran usim hujan, nu ngaran usim panas. Usim hujan diisi ku panas, usim panas diisi ku usum hujan, sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha. Sebab teu jelas hujan, teu diperkirakeun bulan eta hujan bae. Teu diperkirakeun bulan eta bakal teu hujan, teu diperkirakeun bakal hujan, teu jadi genjlog waktu. Eta geus tereh deukeut Imam Mahdi datang. Nu paling deket engke setahun hujan teu eureun-eureun. Hujan beta mengacrek bae hujan ke eureun sajam 2 jam mendung deui hujan. Ke eureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teu hujan ke hujan deui ngacrek bae hujan. Ke aya 12 jam teh hujan berarti sapoe tapi mendung ke beuting na hujan atau peuting teu beurang hujan setahun kitu bae cuman eta hujan teh layum bitun nabat henteu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi garari teu jaradi pepelakan nu melak naon bae ge biasana mun kahujanan nyembrung ieu mah malak garing teu jaradi. Nah lamun geus eta terjadi eta geus detik-detik terakhir bakal datang Imam Mahdi. Kuari mah kakarak datang ge ka hiji perasaan cepet zaman, nomor kadua waktu geus ada ngagenjlog kuari.
musim hujan, musim panas. Mata Kangjeng Nabi Masya Allah, ieu mujizat Kangjeng Nabi. Kula masuk mutalahan, mujizat pohara geus karasa ku ari. Tinggal ngecerk hujan. Engke aya suara di berbagai pelosok. Di kaler aya suara seperti suara ki trompet. Atawa suara ti kidul. Atawa ti kulon suara. Ti wetan. Atawa ti jerotan aya suara gesekan-gesekan. Atawa suara ti luhur ieu ge sarua geus tereh datang. Nah ieu ngecerk hujan ti Kanjeng Nabi bakal ngecrok tapi teu jaradi tatangkala. Panas, ongkoh musim hujan tapi panas. Ongkos urang naik mobil mewah tapi kesangan. Slobapan gua. Naik mobil do mau Fortuner, AC-na gede. Tapi di jero mobil kesangan. Sebabnya di udag-udag hutang. Mobil lagi ngeriditan hutang. Kawin mah aya 3 aya 4 ngan dibobodo kabeh ge ku duitna ngahutang di bank. Nah ieu ge di akhir zaman baru dah. Jing ke baru hutang kabeh. Masya Allah. Peneleuan hadis Kanjeng Nabi akhir zaman geus rada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka. Cak Kanjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka. Sahabat caricing bae. Maksudnya salah tante Kanjeng Nabi ngomong nyarita. Kanjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai kuya di luhur aya naon bae gerbek-gerbek blus kuya mah ka cai aya naon gerbek blus ta ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalametkeun diri ka cai ieu ge lalumpatan ka neraka. Jadi ngegejebur-jeburkeun maneh ka neraka di akhir zaman mah. Sahabat tetep masih culak-cileuk keneh wae. Masa sih cak hatena. Neraka kan seuneu. Mun jelema kudu ngagejeburkeun ka seuneu. Ima jelemana meureun teu normal di akhir zaman teh wae mah Kangjeng Nabi salah ye. Masih didengekeun bae ku sahabat. Asana meureun aya kekeliruan ieu Kangjeng. Kanjeng Nabi kan berus sadurunge winara. Sahabat teh masih kere culak-cileuk. Banget teu percaya cak Kanjeng Nabi di akhir zaman ke jelema lalumpatan menuju neraka. Percis kos kuya nyalametkeun diri ngagejeburkeun ka cai. Engke jelema masing-masing kabeh berduyun-duyun. Malah mah mun aya anu rada lambat kunyana disingkirkeun lambat amat sia ka neraka. Disingkirkeun kunyana aing geula. Jadi anu jelema-jelema anu ngahalangan di lambat sia ka neraka bae kudu lambat aing geula. Wih bari yang berani ayo aing geula geus aing jadi pamimpin neraka geus. Oh beranian biasa. Berarti kan geus 3 kali Kanjeng Nabi nyarita kos kitu tah. Berarti beneran nanya lah sahabat wani. 5 ya Rasulullah. Kunaon bisa kos kitu ya Rasulullah bisa jelema berduyun-duyun ka neraka. Sebab jelema kabeh memberanikan diri hayang jadi pemimpin. Mendaftarkan diri hayang jadi kepala desa. Mendaftarkan diri hayang jadi bupati, mendaftarkan diri hayang jadi gubernur, mendaftarkan diri hayang jadi presiden, hayang jadi menteri. Eta ngaranna bermenuju neraka jahanam. Ya Allah, ya Rabbi, urang lamun ngomong kos gitu pan bupati dah kiai dibisaan. Tok sama kos gitu mah. Ya teh mah keur ngaji, sia dek ngadengekeun atuh teu kaji. Jai mah ngaji ge ieu bangsa jeung jelema nu kos ka dieu be nu laletik aing. Mungkin dia mah teu kudu ngaji geus, sia jeung Kiai Golkar bae ka ditu. Aing mah keur nyaritakeun akhir zaman. Mun teu percaya datang bae dibere kitabna baca ku sia.
Iya, itu bisa cenah macana. Emang siapa jadi neraka tuh bisa maca kitab? Anu ahli sorga mah bisa maca kitab. Waduh, cak mari maju makan yang agen teu. Teu ge pandai ngadengekeun. Pamimpin mana kuari nu daek ngadengekeun ngaji nu bener? Deuleu sa Indonesia. Ayo teangan camat nu daek ngaji nu bener. Sugan aya di Pandeglang mah, sugan aya di Serang mah. Coba sugan aya bupati nu daekeun ngaji nu bener. Nu bener ieu mah maksudna ngajina nu bebeneran Al-Qur'an jeung hadis beneran. Ya, ceuli aing sumpungkeun. Asal aya bae ge. Mana gubernur? Ieu mah ngaji bae heula ulah ngalaksanakeun ngaji nu bener mana? Mana? Mantak aing ngomong kos gitu teh, bibisaanan sama kiai sakeuna teh. Ya tuh aja nih bibisan aing. Terus itu percaya sia. Atuh babagi bae ge di akhirat. Dah, surga malah nu ki uci anu pangeran. Aing mah wau jeung pangeran goblok. Ya, gue ini sombongannya lah. Sombongan nu kitu mah mejeuna. Pajar baik bener bae sombong lah. Pangkorak sia. Nah, ieu mah keur carita di akhir zaman. Eta Kangjeng Nabi deuleu lah dikena kitab Mukjizatur Rasul fi akhir zaman. Aya kitabna beuli. Geus ieu mah jang pamimpin bae beuli. Sia mah teu kudu lah. Cukup ngadaengkeun di aing geus. Ya Kiai Golkar tilok ngomong nu kitu pan. Kiai partai tilok aing ye gua nu ngomong ye. Berduyun-duyun jelema menuju neraka. Kaget sahabat. Salah ngomong meureun Kangjeng. Berduyun-duyun jelema ka neraka. Asalna lain meureun. Berduyun-duyun jelema ka neraka. Aya anu mandeg disikirkeun. Awas ya, ayo sia mah ka nerakana. Halangan aing. Oh, berarti bener cek sahabat. Lima ya Rasulullah kunaon? Lantaran jelema memberanikan diri hayang mimpin batur puguh diri nage bobolokot ku dosa. Dek mimpin batur pan di zaman Kangjeng mah asal aya nu hayang we nyekel bendera memimpin perang ulah cek Kangjeng Nabi berarti aya goron di balik mimpin perang aya keinginan nu tersembunyi di jerona ada udang di balik. Aduh. Ewa ongkos nulungan rangda. Eta teh ada udang di balik rangda eta ka jeung hukum wae. Aya rangda katabrak sapeda di ais. Eta teh lain sangais-gaisna. Mun ditanya karunya jasa katabrak sapeda cek jana. Isukna aya nini-nini katabrak motor diantapkeun ku nya. Goblok teh Haji Pendi blon. Orang ada udang di balik eta. Aduh, masya Allah. Nah, iya ge, jekel bendera ketika hayang. Cek Kangjeng Nabi. Aya gorod ketika embung karak ya. Masya Allah mulus berarti. Nah, jelema di akhir zaman teh anu memberanikan diri hayang jadi pemimpin. Berarti nyana keur lumpat menuju neraka jahanam. Jelema anu dagang di akhir zaman mah berarti jelema anu siap ka neraka anu dagang ge. Sahabat kaget, je pan ka dagang-dagang atuh. Kaget sahabat ge pan ka dagang-dagang kunaon? Sebab di akhir zaman mah eueuh anu teu riba. Dipikir je berarti menuju neraka kabeh. Eta geus deukeut tamatah geus kos kitu mah geus deukeut jasa. Nah, geus cerita akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman kasatu waladi zina, tanda akhir zaman teh mamabok, tanda akhir zaman teh kitu sarik maling, kabehan maling. Geus puguh masyarakat maling HP, maling sepeda, maling motor, maling mobil. Atuh jadi negara ge maraling, beda ngaran doang. Jang masyarakat mah maling, jang di luhur mah korupsi, beda ngaran. Urang lembur teh nyahoan korupsi pajar lain maling. Aja maling, mun urang BPJK, urang lembur kan ini tuh, itu tuh tukang korupsi, bagus amat. Bagus, saknya teh, itu nyahoan korupsi nya mah.
sarua jeung air mineral barang kurang dibere ini air mineral embung ini mah air mineral mah kunaon eta kan dicampuran mineral oplok cek jana meureun mineral teh pajar ragi lah kira-kira gitu tah nih air mineral bagus nih embung ini mah ayo kudu dicampuran mineral je ini udikna gebelah ditu deui udik tamati udik teh masih 2 kilometer ka ditu eta loba bahasa-bahasa di akhir zaman mah urang lembur teh nyaho maksudna ditekan situasi dan kondisi cak urang lembur teh mah kiai isi-isian malulu cenah ngomong aing mah teu betah urang lembur atuh dibere bahasa kos gitu ternyata ndek intelekan ieu urang lembur teu ngarti eta teu nyambung ngaran di lembur mah ngomong lembur bae so sekolah ye loba jasa nu nitahan bahasa Indonesia teu betah aing mah emang teu betah teu bisa teu bisa aing teu bisa asal pakai bahasa Indonesia bae kandas okos urang rajek bahasa Jawa kebal-kebal Sunda deui bae nya ge aduh masya Allah lah iya jadi orang namun nyaritakeun mukjizat Kangjeng Nabi kadang hayang seuri bahasa Kangjengna nu hayang seuri hebat amat ngabahasakeunna yusafiruna ila jahannam berangkat kabeh ka jahanam kadua yas'auna ila jahannam lumpat yas'auna mah yusafiru mah leumpang yas'auna mah lumpat sahabat kaget penyaluatan si ka jahanam koreng bener sia ulah yang serikeun pamimpin lumpat ka jahanam nu tadi kadua pedagang ge orengana lalumpatan ka jahanam nomor katilu cak Kangjeng Nabi di imah bae ge tetep ka jahanam bae yeuh ajeuna mah kabehan tah bupati rada lega bae tadi masa ka aing doang cak bupati jeung gubernur sia ge sarua ayo atuh berjamaah lah 5 ya Rasulullah kunaon make jeung di imah bae ge sebab di jero imah ge teu kaluar tina maksiat di jero imahna di jero kamarna nyieun kamar deui di jero kamarna nyieun kamar deui dipoekan tetep maksiat bae Allah Karim sebab apa di jero mainnya geus bisa make jaringan internasional sanajan di jero kamarna di kamaran deui kamarna dipoekan tapi nyana bisa nempo Hollywood di jero kamarna di kamaran deui dipoekan tapi nyana keur aya di Hollywood ya Allah ya Rabbi Masya Allah pindahkan keur aya di California Masya Allah pohara ya Allah jauh teuing lah ke California mah pencet deh Texas woi cek nini eta sih negara mana ulah loba omong nih nini mah nini bae nyahona paling ge bojong bae kendal bae nyahona mangsa nu karari itu bae teketos bae geus nyahona kadinya bae pugu di bojong geus sarujeng di Texas kuari mah eueuh nu teu akur kuari kahirupan di Amerika jeung di Citra aja atuh beda kahirupan di California jeung di BSD atuh beda setika-tika can akur sok deuleu naon nu eueuh kuari di BSD lamun di Amerika urang ningali minuman bebas urang turun di pesawat di Abu Dhabi minuman ti mimiti segede cinggir datang ke segede awak minuman haram aya digelar di Abu Dhabi cek urang ieu negara Islam nama ieu tapi pan minuman pohara meuli urang roti di dinya plek nu belah ditu belah kulon nyelempet dibuka aya gambaran jerona roti kula gitu bebejakan nu sejen kula doang eta besi aja mareli roti meuli roti garing belah ditu belah ieu kan minuman tuh wow barulut tempat tadi Abu Dhabi cek kula teh meuli roti belah ditu tah meuli detik segede korma segala naon teh dibeli buka aya gambaran sia seuri emang ngarti tah naon sih
Maksudnya aya gambaran tuh pakai celana sia. Geus ditutupkan deh kukula lah. Dia Kang Banjang bawaan ka imah. Masya Allah Karim. Itu beres. Haji caritana ye, kan hanya ngarokok, kan tumuna ngarokok bebas. Ayalah tempat-tempatna di bandara teh, di ditu hiji dia ya, karena ada sepi di dia ya. Ulah asup kadinya, keur asup mah kula sorangan. Menang meureun samenit, brus urang baru le datang. Marah ke calana. Make sakieu. Ya aing betah ya cek. Perlakuan ngalakukeun nu teu senonoh di jero dihareupeun manusia geus biasa kaluar we kula. Masyaallah karim. Eta di Abu Dhabi, kos kitu di Abu Dhabi encan di jerona eta kakarak di bandara. Masyaallah karim, encan di Amerika na, encan di Inggris, encan di Jerman, di Prancis. Teu kudu jauh-jauh di urang emang kumaha gitu. Masyaallah. Tanyakeun ke kacamat ge. Pan nanyakeun ka camat berarti rahasia. Geus teu kudu nanyakeun ka urang lembur ka camat anu gaul tapi camat. Saha? Teu jauh kula wae, teu jauh gitu. Jauh jasa. 1 2 3 4 camat nu gaul nu sok biasa kapanggih di satelit. Terus siapa semuanya satelitnya tadi mana? Dasar lembur sih mah. Kampungan. Kos gitulah Indonesia eta ge Tangerang. Mantak berduyun-duyun menuju neraka. Di akhir zaman geus eueuh anu henteu lumpat ka neraka. Cerik kabeh sahabat ketika cerik tetapi aya keneh manusia di eta zaman anu tetep ngomongna teger bae, nyana menjaga mata ceuli jeung sajabana, tetep bae ka Allah. Eta teh cek Kangjeng Nabi saeutik na geus saeutik deui. Qolilan bahasa qolil teh saeutik. Aqol min golil. Jadi itu bahasa Kangjeng Nabi aqol min golil. Leuwih saeutik tinu saeutik jasa mun cak urang mah. Saeutik jasa. Eta ge direntogan bae ku bangsana deui. Nyana negakeun ke hak, negakeun adil, jujur dina kakarak nyarita doang geus direntogan ku berbagai tokoh, ku berbagai masyarakat, ku berbagai tapi tetap aya bae cek Kangjeng Nabi. Datang ka engke Imam Mahdi turun, datang ka Dajjal, aya bae hiji mah. Setiap negara kabupaten dibere ku Allah hiji. Cuman geus hese nyalametkeunana sakadar nyarita. Ilah Kangjeng Nabi nyaritakeun mukjizat di akhir zaman. Geus kuari mah zaman geus karasa cepet, waktu ngageser geus encan doang hujan ngecerep satahu. Angkep lamun kula nyaritakeun Mekah bakal dilebaran, Madinah bakal diberet geus. Eker malah. Nah, ieu tinggal hujan ngecerep satahun tapi teu jaradi. Naon teu jaradi. Jelema berduyun-duyun menuju neraka jahanam. Teu karasa Masya Allah. Tetep urang mantak ngaji, urang hayang salamet. Mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah. Keluarga urang, pemajikan, anak incu urang disalametkeun. Pamimpin urang geja eta mah ku nafsuna ieu ketika nyana ngaragap nurani nama tetepnya lagi ceurik sarua bae hayang salamet. Mudah-mudahan dibere babalik pikir kemudian nyana bisa ningali ka arah anu salamet. Amin ya rabbal. Watanakidul imamatu bisa sah jadi pamimpin, jadi presiden bil bai'ati ku di bai'at wal asahu nurutkeun cekawal asah bai'atu ahlil hilli wal iqdi saha minal ulama'i war ru'asa'i wa wujuhin nas alladzina yatayassaru ijtiba'uhum. Artina nu milih nanti kudu keseluruhan
negara nama bentukna khalifah tapi praktek memilih nama beat kulantaran beat teh aya baiatu ahlil hilli wal iqdi berarti aya pemilihan demokrasi sebab ketika harita nu hendak dipilih diangsongkeun tilu tokoh lain bae Sidina Abu Bakar Siddiq ayat tilu cuman nu dipilih Abu Bakar Siddiq berarti kan hampir mirip secara demokrasi pemilihan nama dipilih biasa nah ieu keur carita memilihna wal asahu bai'atu ahlil ilmi wal iqdi henteu kudu keseluruhan masyarakat nu buta dituntun nu torek dituntun nu nini dituntun teu kudu jadi dipilih per desa sabaraha nu boga wawasan untuk maju lamun sakecamatan sabaraha desa pilih per desa teh mun sadesa aya 18.000 manusia kemudian diperkecil deui ku ari mah di kitu naon ngaranna dipekarkeun jadi 8.000 atau 7.000 per desa eta nu 7.000 tingali per kelompok-kelompokna sasi nu boga wawasan untuk maju ieu teh jang keselamatan bangsa jeung negara ahlil hilli wal iqdi geus ulama nu milihna ulah diberean duit di umrah-umrahkeun supaya manehanana milih tegala dibere motor dibere mobil aduh eta mah sogok menyogok ngaranna lamun aya kiai nu narima sogokan ti pemerintah sogokan ti jelema-jelema nu endek calon eta berarti kiai keur lumpat nerleng bae endek menuju neraka jahanam teu kudu ese dengan kiai kos gitu namun aya jelema kiai dek milih pemimpin tapi jana menerima sogokan ti partai ti ketua ti kandidat berarti eta kiai keur ninggalkeun masyarakatna menuju neraka jahanam tinggal kukula ada ditanya aya eueuh kiai na nogos gitu aya lamun aya pang nyebutkeun saurang coba ulah isin-isin saurang bae di Tangerang bae teu kudu ka sarang-sarang Tangerang aya eueuh aya urang pasar Kemis aya eueuh sia mah aya bae kagak deketan ka Cilongok sia sia mah ka aing meureun kajen kumaha ge dasarna sia mah ekstrim nah ulama memilihna boga wawasan di samping ulama ruasa pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh wa wujuhin nas tua-ketua manusia anu gampang kumpulna dalam rangka menyatukan visi dan misi untuk memajukan bangsa jeung negara. Masya Allah nu milihna nu kos kitu yes kuari maka simpulanana bae wa syartuhum sifatus syuhud syarat jelema nu endek mengangkat kepemimpinan ulama tokoh termasuk kitu kepala-kepala kampung dan lain-lain sebagai berbagai lapisan masyarakat anu dianggap mempunyai wawasan syaratna sifatus syuhud sifat saksi nu kira-kira nyana jadi saksi sah berarti kasifatan minal adalah wa gaya nu milihna kira-kira santai jadi saksi sah berarti ngabogaan sifat adalah eta jadi henteu sakabehna ieu mah kabeh kita milih nu embung dibere duit anu embung ge dibere mobil kena ngengkeuy milih ka ditu dipaksa kos gitu mal beres satungtung pemilihan umum model kos gitu negara ulah diharapkeun kudu beres satungtung kiai nu endek ngararapi ngabantuan jangan luruskeun negara nyana ngabutuhkeun kana sogokan keneh ieu mal beres negara nyana nu sok pidato rasul wal naon kana kadituna finar cek nyana ya rasul murtasi finar nyogok nyug narima sogok ka neraka nyana tas dibere motor mio
cekal huluna Aisyah ngomong goblok ieu ngomong teu bareres goreng kiai ongkos jelema di kota Allahu Akbar Allahu Akbar aya nanaon Allahu Akbar pas azan Allahu Akbar hees ai tiap tadi Allahu Akbar beratas itu Allahu Akbar wayah azan hees tekan teu beres eta geus balikan urang ngaji kuari hudangkeun awak urang nu keur hees supaya gigisik tempo gerak ka alam barzah ulah neulean batur awak urang bakal dibaringkeun di alam barzah eueuh nu dibawa kabeh ge sugih teu dibawa gagah teu dibawa kabeh ngan awak urang we jeung boeh dibukakeun ieu na ditempelkeun pipi urang kana taneuh sakadar urang sakadar gagah keur hirup paeh mah geuninganan kos kitu sugih keur hirup paeh mah geuning kos kitu baring bae bentakeun mata hate urang aing teh bakal kos kitu kabeh eueuh nu daek milu rekan-rekan ngan sakada datang ka bibir kuburan pemajikan jeung anak datang ka bibir kuburan doang pemimpin urang kepala urang mun urang bawahan ngan datang ke bibir kuburan doang selesai ditutup kuburan urang sorangan di jero tanggung jawab urang bakal datang amal-amal urang bentakeun mata hate urang eta nah lamun geus bentak itu kan rada dijaheueuh horengan eta ngaranna bentak udang ngaranna geus inget kanu bogana ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nailah di negara Islam cara memilih pemimpin di beat. Cara ngabeatna cekawal asob beatu ahlil hili wal ikdi ngabeatna ahlil hili wal ikdi yakni minal ulama war ru'asa wa wujuhin nas. Ulama-ulama jeung pemimpin-pemimpin jeung tokoh-tokoh masyarakat anu mudah berkumpulna untuk menyatukan visi dan misi dalam rangka melajukan bangsa jeung negara. Syaratna sifatus syuhud kudu sahnyana jadi saksi. Berarti kasifatanku sifat adalah ulah kabehan memilih jam milih nage nya nama teu boga wawasan. Teu boga wawasan jang ngemajukeun umat bangsa jeung negara, teu boga pikiran kumaha ieu bakalna lamun dipimpin ku saeta negara urang, perpolitikan, perekonomian, perbudayaan, leuwih agama. Lamun urang geus nyaritakeun agama, kan mayoritas di Indonesia mah urang geus korban Jakarta geus dipimpin lain ku muslim tapi ku kafir. Teu beurang di jerona kan aya musliman. Eta geus bentuk kasalahan. Mangga bae ieu mah nagarana demokrasi kan tetep bae. Urang teh hese ngayakeun muludan di Jakarta. Cobalah gubernur dipersilakan untuk nyambut. Ayo nyanang ke kumaha nyambutna? Hah? Wih. Sebuah nirwana. Lain Kangjeng Nabi nyarakan nirwana. Golok ya. Nyaritakeun rajaban panggil coba mal bisa. Jadi geus eueuh agama mah macet. Sedengkeun Indonesia mayoritas agama atuh kudu dihormati mayoritas kajian kumaha ge. Nu mantak ti baheula di urang mah negara demokrasi terpimpin teu murni. Henteu bisa nuturkeun Amerika langsung ka pusat ka ditu secara utuh. Sebab lawan mayoritas Islam, loba ulama-ulama, loba wali-wali. Aya kesenjangan atuh lamun kos kitu. Sebab lawan paling istimewa agama mah Islam. Sebab di Islam mah kabeh merasa terhormati. Kristen dihormati ku Islam mah. Buddha dihormati ku Islam, Katolik dihormati. Pokoknya masing-masing, tetapi anu bercokol memimpin tetap kudu Islam. Nyana tetap dinaungi. Tingali riwayat para khalifah. Tingali riwayat para khalifah khulafa ur-rasyidin. Kabelah dieuna mentak 35 tahun masa kenabian, masa kekhalifahan
kemudian ka dieuna sultan kabelah dieuna mah kabelah dieuna cek Kangjeng Nabi sabada eta geus kali itu acak-acakan nya khairul qurun qarni terus mayali ali nah berarti Kangjeng Nabi terus sahabat tabiin tidinya ka dia acak-acakan. Urang di zaman acak-acakan tapi masih keneh bisa maca Quran maca tafsir ieu ge anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman akhir anu geus lain lalagaan urusan riba urusan keadilan geus eueuh kejujuran geus eueuh tapi tetep bae aya keneh nu beuntas saurang-saurangan di negara aya komo di masyarakat mah teu rusak kabeh sakige geus alhamdulillahirabbil alamin. Salamatkan diri orang nu ngarunyaan ka diri orang iwati diri orang batur mangan sakadar huhahehe doang mantak Tan Syekh Abdul Qadir kedatangan tamu. Setelah kedatangan tamu nyaritakeun cintana ka seseorang seri Tan Syekh datang deui tamu nyana nyaritakeun cinta ka seseorang seri geus beres ngobrol nyaritakeun cinta nyaritakeun bendu kasih anu mah cinta kasih anu bendu kasih anu cinta kasih anu bendu cek Tuan Syekh cinta ente jeung bendu ente tetep neraka jahanam. Kunaon emang sebab cinta jeung benduna lain lillah aya kepentingan urang resep jasa ka tokoh nu itu pohara emang kunaon mantak resep sok merean bae aing bendu jasa kasih itu kunaon pelit tuh kan aing resep jasa ka kiai itu batu emang kunaon kiai itu mah naon bae ge jeung meunangnya nama itu soalnya mah meunang bae anu mengkredit meunang segala meunang deposito meunang aing geunaheun kadinya aing bebarengan jigana nonton bola tah kiai mah kudu kos kitu internasional aing resep jasa ka janama bendu na kasih itu bendu jeung resepna kabeh lain lillah sarua jahannam keneh masyaallah. Dah ieu nomor kahiji jelema diangkat jadi pemimpin melalui pemilihan di BAT dipilih ku ahli hilli wal ikdi nu milihna ulama ruasa wujuhin nas yakni nu kasipatan ku sifatus syuhud sifat adalah sahnyana jadi presiden lantaran dipimpin ku jelema-jelema ku tokoh-tokoh ku bangsa-bangsa anu ngabogaan wawasan tur ngabogaan sifat keadilan nyana mimpina dengan prima ngeunaheun teu luca leceh. Falamma alqaw sa'ru ayunan nas wastarabum waja'u bisihrin 'azim. Alamu bimuradikola ngucap ya Kangjeng Nabi Musa ngucap-ngucapin lapad alku nibakeun sirakawe amrun lil ilmi yaiku parentah kadua ngirinan litaqadimi raqaihim kalawan andingenakeun nibakeun ane sahara kabetawasulan bihi na ara-ara gawe lantaran kalawan Kangjeng Nabi Musa tawasulan kena ara-ara tawasul kalawan Musa wasul tetaktik ilahi wari lagi mari ngarahirkeun hak falamal kau maka samang-samang sanibakeun ya sahara kabeh hibalahum wa isyahum ing pirang-pirang tampara sahara lan tetekeun sahara pirang-pirang tetekeun sahara saharu maka pada ngalalihir ya sahara kabeh ayunan sing pirang-pirang mata manusia salapuhan hakikati ya tegese molakeun ya sahara kabeh aing ayunan nas saking hakikat nemone ayunan nas wasarhabu namring mamadani ya sahara kabehum ing nas khawafuhum tegese mamadani ya sahara kabehum ing nas
khayaluha hayatan tasa sekira-kira ngareka ya sahara kabeh ing hibal wa isyahum hayatan tasa ing ulah kang gede atau hayatan ing ulah tasa kang luar leori hayah waja'u lanta kaya sahara kabeh bisirin nazim kalawan sihir kang agung wa auhayna ila Musa an alqi 'asak فإذا هي تلقف ما يأفكون والله أعلم بمرادي وأوحينا lan ngawahyu wanisun agung ila Musa maring kangjeng Nabi Musa an alqi yen tan nibakeun sira Musa sok aing tetekeun sira Musa paida maka kaget ia utawi asotal iku ngaleg-legan ya aso bihabi ihdatain kalawan den buang salah sawijine tarar minal afsi saking asalet talqop mana netap dali itu tegese ngaleg-leg iya aso maya pikunaing barang kang nyarula biasa haro kabeh iwa yaqlibuna tegese ngabalikeun ya sahara kabeh bitumuhim kalawan tipu sulape ya sahara kabeh wa qa'al aqu wa batala ma kanu ya'malun Allahu a'lamu bimuradi makatuni bapa haq sabata tegese tetep ya hak wa dhahara lan lahir ya haq wa batala ma kanu ya'malun lan batal apa barang kang ana ya saro kabeh ya'maluna iku migawe ya saro kabeh minasiri saking sihir gulibuna likawang kolabu sogirin Allahu a'lamu bimuradi maka dan lini ya Fir'aun wa kaum tegese Fir'aun wa kaumuhu lan kaum Fir'aun hunalika ing dalam kene panggonan wang kalabulan nerima kebalik ya sahara kabeh sogirin alekang ina kabeh soru dalilina gesedadi ya sahara kabeh ku kang hina kabeh wa ulqiyas saharatu sajidin lan den tibakeun apa pirang-pirang ahli sihir sajidin alekang sujud kabeh qalu amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun qalu ngucap ya sahara kabeh dep ngucapin lapan aman nang imankeun ingsun sadaya bi rabbil alamin kalawan pangeran alam kabeh
Rabbi Musa tegese pangeran Musa wa Harun lan Harun li ilmihim kana waruh saharah kabeh bi anna ma syahadu kalawan satuhune barang kang nyakseni ya saharah kabeh ing minal asa saking tetekan la yata'atta bisihri ikora narima tekaya mak kalawan sihir bisihri kalawan sihir. Gedekan saya dik pisan. Hah? Oh. Sebelum enggak sangka. Allah karim. Beneran ya teh keur nyaritakeun tentang pertandingan antara pesihir Firaun jeung Kangjeng Nabi Musa nu mawa mukjizat. Nyaritakeun tentang ngaduna sihir jeung mukjizat. Masya Allah. Setiap Rasul terus baik ku Gusti Allah diberi pertandingan supaya ketinggali hakna mukjizat, supaya kadulu benerna mukjizat andingkeun jeung sihir. Lamun para rasul pertandinganana sihir jeung mukjizat, setelah para rasul teu aya, agama dilanjutkan ku para sahabat, dilanjutkan ku para tabi'in, dilanjutkan ku para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya terus lamun Nabi dibere mukjizat tanding nasir, wali dibere karomah tandinganana tetap sihir. Teluh ulah kaget lamun kiai diteluh, ulah kaget. Ja Kangjeng Nabi ge lamun teu diraksa ku Gusti Allah mah teu diteluh. Sarua bae. Terus datang ke kuari, terus perseteruan jeung pertandingan antara sihir jeung mukjizat, sihir jeung karomah, sihir jeung maunah. Maunah ulah maunah. Maunah tunggak gajah tahu. Sekali jadi pertandingan. Duh cenah aing masih namat jadi kiai. Kos kitu mah jah, cuma lain ti kiaiin meureun. Can ge jadi kiai geus ieu. Eta cenah bisi ditelu. Tuh kayak di ujung-ujung sama paeh bae. Di paeh perang syahid. Paeh ragag cilaka syahid. Paeh ditelu syahid. Allahumma ya qadiyal hajat. Siapa amin bangun dek neluh ka aing. Iya, tidak sekarang itu, masya Allah, kayak udah kaget. Ya orang mah atuh boga pendamping, belah dituna Gusti Allah, besi terlalu keren pendamping Gusti Allah mah isin, aya malaikat tega dampingi orang, teman-teman, orang teh ya, orang segede orang, kadang-kadang sok aya aneh, kumaha aneh nak?
anehnya kadang-kadang orang si penting anu najong. Itu teh maksudnya mah itu tidak hudak. Malaikat teh, namun lain malaikat jin meureun salah jalan. Jin ge, hampura cek aing salah jalan. Kata aja urang, ngan urang mah geus udang data jam seperti jam 2. Deuh, puting kene. Sial jasa rep deui. Boda pada tanah Allah. Eta teh geus aya bimbingan berarti. Urang lamun sering maca sholawat deui wiridan mah sholawat. Kakula sok anu maksa mantau wiridan jetu sholawat. Datang keluar mah dibere sholawat di bae cek geuna. Ai sia kumaha? Sholawat teh ka Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi teh afdalul makhluqat. Sambungkeun diri sia ka Kangjeng Nabi ku sholawat. Hayang naon ujianana? Sia masuk hararese jasa. Beda sholawat teh ngomong yang babaturan. Ini sholawat ni. Hayang naon atuh sia hayang naon. Urang dibimbing ku Allah, dibimbing ku malaikat. Lain lalagaan bimbingan. Lamun cacak eueuh bimbingan moal kuat. Moal kuat tuh mantap kuat ge. Seorang penegak agama aya ngabimbing. Boro-boro naon nafsu nabe dibimbing ku Allah. Ulah. Nafsu. Ulah, cilaka dibimbing ku Allah. Tah, hayang aya nu ngabimbing model kitu teh eta teh kudu loba hudang ti peuting, kudu zikir, maca sholawat, kakarak di jero hate ngagelempeng blek. Beda. Di jero hate teh aya eusian. Eusi teh eusi ma'rifatullah. Nu mawa wani, nu mawa tegas, anu mawa lesang, marifat. Ngomong eta kapan lamun henteu marifat mah teu lesang. Ai hartina teu lesang teh aya muatan bae. Ngomong urang di hareupeun bupati muatanana amplop. Ngomong urang di hareupeun anu ngariung muatanna berkat. Kos kitu bae kan tuh. Atuh teu bener kumaha aja sia makara itu. Eta teh kudu dibenerkeun ku sia aja ingin nyaho. Sok ayo. Nu mantak ayeuna mah kiai anu naek ka panggung kuarir. Kiai nu naek ka panggung dalam rangka kitu. Kampanye. Eta teh berarti kan muatan. Dalam rangka pilkada, pilgub muatan eta teh kos kitu. Henteu cenah kunaon mah ikhlas. Sod ikhlas. Ka dieu coba ka dieu sia. Sodak kumaha sodak goblok. Ikhlas ya. Balik baik ka ieu mah teh ongkosan sial capek ongkos. Bener kan, Pon? Nah, ieu mah newak nu aya bae lah. Padahal lain kanyana bae kasia ge sarua. Ieu keur carita ieu mah muatan teh mawa teu teges. Geus engke kadengena ge lain deui. Saya teh si mana? Si anu ngadiran sa kiai, naon tuh kampanye, nyatakeun naon tuh? Kiai kos kitu ieu tah. Mulai euy, teh kiai pinter teh. Pinter tinggal